Kamu udah bosen sama aku? Enggak, biasa aja. Kamu sekarang kok jutek banget sih? Aku bela-belain datang ke Purwakarta buat lihat kamu. Tapi kamu kok begini? Aku tuh udah jenuh sama kamu, A. Aku paling gak suka sama orang yang emosional. Kok kamu diem aja sih? Ngomong dong, jelasin mau kamu apa? Diem aja. Yaudah kita putus. Asa bararingung kieu euy, lalampahan teh kudu ka mana nya? Pagawean sarepet si Openg. Mang Dadang can aya nitah deui. Kudu neangan lalampahan ka mana? Tas sampah di pabalatak ieu urang teh kudu peduli kanu alam teh. Mulai dina lingkungan urang heula we atuh. Geura ieu mah sampah teh cul di ditu, cul di dieu. Komo balilin niatan micen runtah kasusukan, kaleuweung. Alam teh warisan jeung anak cucu urang ke. Cik atuh, tatu berat ieu. Plastik sampah mah teu sakibik beratna oge. Kamana nya ya lalampahan teh? Ka sawah kitu. Sugana piduiteun. Tapi gawean di itu manu nita kasawa Duda ka mana? Duh, kesopan wah. Kalem kalem, heureui. Ka mana Mang Pud? Kalem atuh hirup mah udah adat wae. Biasa we belum tudas sama cetas-cetus wae keur mah heueuh aing duda. Aya tuh geus Mang Pud. Hampura ya. Geus bae. Ayo mangga. Palurah euy. Assalamualaikum Palurah. Salam Pud. Bade ka mana? Terus di mana Palurah? Biasa we ya Pud hayang nunjukkeun pamajikan. Muhun Pud, hayang niis ka Japri ieu teh. Nya atuh ibu lamun ka dieu teh nyandak timbal, nya meureunnan pun teh sakantenan atuh ngiringan muratna. Tah mah dangukeun cek bapake mawa timbel. Muhun Pud, dingkin ku bulur dipangdambelkeun ke urang mayar sesarengan di dieu. Nya atuh bulurah kumpul di atos nya ai kitu mah. Iya Pud, Palurah teh rek sakalian ngontrol barudak ngora. Muhun Palurah ayeuna mah budak ngora teh kreatif. Cenah aya beja mah sok nyieun film diasupkeun YouTube. Naon ari YouTube teh Pud? YouTube meureun Pud. Tah eta siga nama Palurah nya maklum atuh empun teu boga HP. Teu subret can Palurah. Eta simpun geus salah deui. Subscribe meureun Pud. Tah eta meureun Bulurah. Yalah urang pilih ku Palurah Pud. Komo kanu kreativitas mah Palurah di support pisan. Nya kudu atuh Palurah budak ngora teh kudu disupport selama eta positif mah. Nya muhun Pud, ku bulurah oge didukung ari kitu mah. Tah aku bapak ge pasti bakal didukung Pud ari kitu mah. Nah tomat bapak rek HP dina pergaulan Pud. Contohna dina seks bebas, dina narkoba, pokona mah ulah ka bawah sakaba-kaba we Pud lah ka budak ngora teh kitu nya. Nya muhun Palurah. Sing aman jeung sejahtera we ieu lembur teh nya. Antos atuh Mang Pud, Bapak bade ngalanjutkeun perjalanan ieu karunya ieu Bulurah tos kekejetan hang jalan-jalan cenah. Ya mohon mangga Pak Lurah. Ya, mangga Pud. Assalamualaikum Pud. Waalaikumsalam. Ayo Pud, mangga. Ya mangga Lurah. Benar. Iya sih gara memperdakan soknya film itu. Ji, emang Dadang gini kan? Ji, si Openg nih. Si Yumal, baiklah emang Dadang yang baru datang.
Peng, rada menghayati jika tukang pacul. Action. Ngiluan aku kenaon. Mang Empun. Syuting. Main ganggu wae. Peng, kat heula Mang Empun dia. Mana rek ngiluan syuting, Pud? Ya hayang atuh mang, hayang asup TV. Lain TV pun, YouTube. Da ieu mah keur video YouTube. Oh kitu mang. Anu di subret, anu di like, anu di komen teh lain. Oh, Pud. Ieu amang ge teuing saropeng keur macul ge ieu. Kontrol sawah. Ya aja ke Mang Raul. Oh, sarapun. Agak wae. Ari teu mangkat. Menigalak mana saropeng? Ngomong menang gelut. Gas. Raribut wae. Geus Pud, nyingkah heula. Kagok ya orang anggeuskeun heula ya. Belah mana tuh mang cicingna? Hayang ngalajo. Yang geus belah dieu we. Oh tuh. Nah, si Akang teh bete gak mutus. Aya naon ya euy? Tegarana hate kieu. Da si ule kuna naon? Tadi amprok di jalan rek mangkat ka Tanjung. Bener euy, poe nama asa para ruguh. Niat neka sawah dengan duit, kalakah ngadon carekan ku si saropeng. Bener kereng tuh da budak eta mah kos ejikel. Ayeuna kok dijungjungkeun ieu beuheung kok deg-degan kieu karasa keneh. Udah awak kieu euy. Assalamualaikum, Mang Pud. Waalaikumsalam. Naon itu men? Kieu, Mang Pud. Urang rek minta hampura. Hampura kunaon ari mana segala rupa. Urang kan apa? Baheula mah nang jepret teh deudeuh ka Mang Pud. Heeh, Deg. Emang kunaon kitu? Ye, kieu Mang Pud. Urang teh jadian jeung neneng jepret. Jadi asa tepuguh ka Mang Pud. Ah, sagala tepuguh Deg. Geus bae gaskeun we. Gaskeun wae atuh Mang Pud. Heeh, Deg. Emang kumaha maneh mimitina bisa jadian kitu jeung neneng jepret? Jadi kieu Mang Pud, urang teh keur ka warung si Junep. Rek meuli bulau rek keur nyisir di Ciwetan. Asa nang jepret. Ayeuna mah jadi gumencrang Mang Pud. Nyaho da gumencrang geus balik di Malaysia teh ya. Geus naon di Malaysia Mang Pud? Operasi plastik. Plastik teh. Plastik lah kana beungeutkeun Mang Pud. Emang napaan jadi tambah? Lu da teu apa Mang Pud? Aya wae maneh mah. Ya intina mah ayeuna mah si neng jepret mah hayang main cerang. Mang Pud, gede-gede lope. Nya geus syukur Deg ari heueuh teh mah daekeun ka maneh mah. Mang Pud teh ngambek. Henteu Deg, sok we gaskeun. Siap Mang Pud. Geus ayeuna mah urang rek balik heula mah geus penting rek sakola. Heeh, nya geus sing bener sakola teh meh jadi presiden. Amin Mang. Heeh. Nyi atuh rek balik mah. Mang, ayo Mang. Ya Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, tidak dah kunaon? Nasuri. Ih, sieun. Ih.
istighfar. Geus ada teh tetangga nyerang geus. Adeng, kunaon? Ya pun, hampura teh. Eta teh kasih tidak tadi teh. Betul eta teh usia 4 bulan pun. Astagfirullahaladzim. Teh anu bener ngomong teh. Pun, eta teh lam teh disebut terakhir teh. Ulah teh jahat. Ari teh eling kolot-kolot nyerakeun. Teh. Allah teh. Astagfirullahaladzim. Teh. Teteh mah ngerakeun wae. Karek kamari mah palurah ngomong ka empun. Jika hade dina kahirupan, ayeuna lanjut sorangan kalau kejadian. Mute era teh. Era pinapsun wae. Hampura pun, eta hilap. Nyawa sorangan bener mana pun. Eta masuk babariana kampung berengan kula laki teh. Ai sisi teh apaleun can. Keur mah ditinggalkeun ku bapana, teu apaleun di mana. Ayeuna ku kalakuan teteh kitu, ngerakeun. Cik karuna ka budak teh. Geus Pak, tanggal teuing karunya. Astagfirullahaladzim. Geus teh, baelah nu geus mah geus. Geus tong cerik wae. Bising tetangga nyahoeun, ngerakeun. Geus ayeuna mah. Si utona urang tangan kumpul teh. Aduh, Bu Dokter, meni enakeun kieu nya. Bu Dokter, bersyukur pisan Mang Empud mah diajak ka dieu teh. Naon atuh da Mang Empud mah? Sapopoena ge ka sawah deui. Hatur nuhun nya Bu Dokter. Untuk sawios Kang Put, abi ge hatur nuhun pisannya atas direncangan amang kadieu. Mohon sami-sami Bu Dokter. Pokona mah Mang Empud mah aku padamu lah Bu Dokter. Kang Put, udah jalan-jalan di tadi tuh. Ka jembatan eta Bu Dokter. Nya, Asieun Bu Dokter Mang Empud mah. moal Mang Put hari ini. Isieun Bu Dokter. Hayu atuh Kang sakedap. Bu Dokter, dengan oyagi Bu Dokter jembatan oge sih Mang Empud mah. Moal naon ih Kang Put mah meuni tidak jantan pisan. Kekelaanan Bu Dokter, Empud teu jantan mah. Demi lope ka Bu Dokter diwani-wanikeun. Ayulah. Ih, biasa we atuh Kang Put. Asli Bu Dokter, Mang Empud mah biasa wae tuh. Kang Put mah meuni jerenges.
jana ya kaliknya. Put, raosnya tempatna. Koknya abi teh bade ngarios ka Mangput teh. Abi teh hoyong nyerita. Abi teh nuju patah. Kang Put. Kang Put, ari Kang Put ka mana? Ari Kang Put ka mananya? Ari Kang Put ka mana? Astagfirullahaladzim, Kang Put aya wae. Dokter, seger. Angger Kang Put mah geus murangkan wae. Ya. Oke tuh Mang Put. Kunaon maneh? Emang kieu Mang penyakit ulang mah yang geus diholedat di kieu. Asli ganteng mah teh kikian hungkul. Henteu Mang, ana mah nambahan jadi kitu. Kamuran buru-buru. Ai. Jawa. Iya teh. Naon ai murah teh? Murah teh naon? Jangannya kamu buru gitu. Iya kamu order. Kamuran buru-buru. Nah, Mang, murah teh. Eta dukun. Betul batu salah. Ngerendok. Si gendeng tibang kikian gitu bisa. Parah. Woi, kata dokter ngejaga lah. Wah, Bu dokter, seger Bu dokter. Seger. Bu dokter, seger. Iya kayak geus. Deui telem. Kali dia telem. Bujurna tengah tinggali bujurna. Dia mau bujurna tinggali. Sok telem. 1 2 3. Bu dokter, seger Bu dokter. Seger Bu dokter. Seger. Kurang halus, Mok. Kali dia, Mok. Kali dia, we. Kali dia masih halus bujurna tengah tinggali bujurna. Lendung tadi mana? Enggak batu. Lagi batu lu baju. Jadi 2 3. Ah, seger Bu dokter. Seger. Hah? Karena jore kali dia kumaha? Kali dia. Sok, jangan jadikan dah. Jadi 2 3. Ya. Bu dokter seger. Bu dokter, Mangput bade promosikan channelnya ka ditu. Oh nya Mangput semangatnya. Kendaraan tong sebentar teh. Nah, ulah-ulahnya pencarian efisiensi subscribe klik sareng share teman dulur. Hei Bang, pangmotokeun lah tuh jenis sasabian sakedeung. Sasabian. Sahana minat teh? Tiara. Cantik amat dikasih makan apa teh?
makan nasi lah. Maaf ya teh. Ya Maaf aku serius. udah cinta sama teteh. Iya.